Si anjing eta ngomong ka mana wae nya disebut anu sok ngabela ka Pade Mulyadi Gubernur Jawa Barat disebut garoblok garelo anjing sia mah otak sia anu goblok anjing sia mah cing baleg anjing sia teh si orang mana aing mah hayang nyaho goblok sia teh mending ngareunah goblok nyebutkeun ka pembela Pade disebut goblok berarti telah masuk aing goblok cek aing mah lain aing lu goblok sia goblok ngareunah ngomong teh lah leuheung lamun jadi jelema bener sia ku kata-kata ge geus salah anjing sia teh manya ku aing jadi kudu dijieun pepesan sia teh koplok teh kamarana wae sia ngomong teh cek aing ge ngopi goblok lamun sia tara ngopi mah tak eta naonan atuh di sia mah ciu dilebokan goblok ciu mah lain dilebokan goblok sia mah di inum nya tak gitulah sia mah gara ngalebok ciu jadi nate otakna teu lancar anjing sia mah tong ngajago goblok sia teh nyebutkeun ka pembela Pade gara roblok sia mah sia anu goblok mah ku tara ngopi